Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menampilkan drama mitos Dewi Padi. Selamat menyaksikan. Dina mangsa baheula di Istana Kahyangan anu dipimpin ku Raja nu ngaranna Batara Guru. Batara Guru marentahkeun Dewi jeung Dewa ngawangun istana nu anyar, lamun ngalanggar nu engke diberi hukuman. Wahai para dewa jeung dewi, abdi bade gawangun istana anyar. Abdi hayang maranehna silih gotong royong. Lamun aya nu ngalanggar perintah abdi, mangga bade dapat hukuman. Dicaritakeun aya dewa oray nu ngaranna Antaboga. Anjeunna teu boga panangan jeung suku. Ku kituna teu bisa ngalaksanakeun parentah raja. Lamun ngalanggar mangka beheungna nu dipotong. Dewa oray oge janten hariwang. Aduh, kumaha ieu? Abdi teu boga panangan jeung suku. Abdi kudu naon? Lamun kitu, abdi bade minta tulung heula ka Batara Narada. Akhirnya Antaboga miyos manggihan Batara Narada. Wahai Batara Narada, abdi teh minta tulung, abdi teu tiasa ngalaksanakeun perintah ti raja. Anjeun bisa ngabantu abdi. Hapunten abdi Antaboga, abdi teh teterang naon nu kudu abdi perbuat. Sanaos abdi teh saudara ti raja, angger wae abdi teh wanian ngalawan parentahna, nanging abdi teu tiasa ngabantuan anjeun. Nya, tenan naon, punten lamun abdi ngaganggu anjeun. Abdi salaras-larasna teh dah hapunten wahai Antaboga. Lamun wae abdi tiasa ngabantuan anjeun, tangtos abdi bade ngabantuan. Antaboga oge ambek sarta cerik. Cipanona na teu sangaja labuh ka bumi jeung barobah jadi mustika nu berkilauan. Nanging Cipanon eta teh barubah jadi 3 endog. Antaboga bade mere eta endog ka raja. Cipanan abdi baru jadi endok. Kumaha ieu? Lamun kitu abdi bade mikena ka raja Manawi wae. Raja bade ngahapunten abdi. Saentos raja dibere endog ku Antaboga, raja hoyong Antaboga teh ngeremi eta endog nu netesna. Aya perlu naon sumping ka dieu wahai dewa oray? Abdi bawa hiji endok nu bade dibere ka anjeun. Endok naon eta teh? Eta endok katembong sapertos endok ajaib. Sabaikna anjeun arami eta endok dugi ka netesna wahai dewa oray. Nya, Akhirna endokna teh netes. Isi endokna teh bayi awewe nu diberi nama ku Raja Dewi Sri. Dewi Sri tumuwuh jadi gadis gelis jeung bager. Tingali tina kagelisana, raja rek ngalamar Dewi Sri. Dewi Sri, anjeun teh gelis pisan. Hentengan banget anjeun, nanging oge hate anjeun. Anjeun arek jadi pamajikan abdi henteu. Nya, abdi rek jadi pamajikan anjeun. Lamaran sang raja teu berjalan mulus. Para dewa sarta dewi teu satuju kanggo hubungan marenehna. Nurutkeun marenehna eta teh nyebabkeun perpecahan di kahyangan. Bang satuju jeung kaputusan ti raja. Kumaha raja teh tiasa ngalamar Dewi Sri. Hayu urang ngabuang Dewi Sri. Ngabuang Dewi Sri teh malah nambah masalah. Kumaha wo lamun urang patos anjeunna? Wah, nya tuh menawi urang tiasa nyimpen racun dina inuman Dewi Sri. Wah.
Iya, sajangkit teh ti abdi. Hatur nuhun. Sami-sami. Akhirnya Dewi Sri tiwas. Nanging dewa-dewi pembunuh hariwang Raja Bade terangan katiwasna Dewi Sri. Marenehna ngubur jasad Sri di bumi. Jadi tara sahiji jalma anu terangan di mana Dewi Sri. Rasakan Margi kabaikan hati Dewi Sri, mangka kamatiana jadi berkah kanggo jalma nu aya di bumi. Jasadna barobah kaayaan padi. Kukituna loba jalma nu percaya jeung ngamuliakeun Dewi Sri sang Dewi Padi. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menampilkan drama mitos Dewi Sri. Melanggar perintah abdi, mangga bade dapat hukuman. Woi. Aduh, Apa ini? gak gua bantu banget. Ya. Aduh, kumaha ieu? Abdi teboga panangan jeung suku. Abdi kudu naon? Lamun kitu, abdi bade minta tulung heula ka Batara Narada. Dewi Sri tubuh jadi gadis gelis jeung bagel. Apes gitu. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa untuk Like, komen. subscribe.